Saya udah hurungkeun. Salam itu. Corona kena itu. Itu diganti corona ke suara dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Aya naon atuh ieu teh aya naon? Kedeui lanya mah, ayo keluar. Karawak leungeun indungna ditewak terus dituyun satengah digusur. Atuh indungna ge kapaksa nurut. Barang jurut kaburuan geus kate nyoba lareang ngagimung di buruan. Indung si Masnan ge herangeun terus lumpat nyamperkeun kanu loba dipapageun ku salakina. Syukur maneh babari nyaring, tu tenyo aya jurig tuh. Bari nunyuk kana suhunan, indung si Masnan tangga. Ana bre aya keneh gulungan seuneu geus napel. Karena suhuna ngabebelah juga kahuruan, tapi anger sagunuk lain seuneunyaan ieu mah seuneu siluman. Astagfirullahaladzim, geuning aya nu kitu. Indung si Masnan colohok. Sadu di mah awas saha da si Masnan di dia apaan? Cek Suhinta bari nunjuk ka anakna. Oh syukur ari aman mah. Geus ulah maka unggah. Bahaya mending ngungsi heula ka batur. Cek palabe, tapi teu ngabejakeun Rusiah seuneu siluman mah. Keur kitu les seuneu teh ngiles reup kaayaan jadi poek. Hiuk aya angin ngagelebug cungungung anjing babaung atuh jadi geueuman mata keung jeung mata sieun. Palebe babacaan ditarikeun nu sejen urutan anu tara ge maksakeun harita mah da sieun. Meunang sabatara jongjongan mah simpe eueuh nu ngomong kasilep ku suara angin ongkoh. Anjing babaung asa tambah rame ting cungungung lila-lila suara angin ge jadi leungit. Suara anjing leungit jep jempelir ga angka tincak eueuh suara pisan. Kaayaan kitu teh kalamatak namahan keung matak ting puring kak bulu punuk. Duh, untuk maka buru bijil. Aya naon atuh ieu teh? Lah, kadeui dongeng nama pokorang bahaya. Di mana urang sare atuh? Kenaon make kudu sare pila kadar setengah peuting deui. Nyaring mah bisa naon-naon tuh batur ge di luar itu. Cek salakina. Harita bah janta jeung baturna ngaharuleng eueuh nu wani ngomong kabeh ge bingung. Lantaran can ngartieun kana maksud jeung tujuan eta seuneu. Nu nyaho teh karek duaan nyatana si Masnan jeung Palabe. Batur-batur hayu urang nyingkah ti dieu, urang badami jeung rek di mana badamina ieu. Deui tempat nu aman liwati ka masjid. Hayu sarare urang ka masjid, kuring aya badami keureun. Cek Palabe. Kawas anu keun aku tenung ibarat ka sarot mahit bering kabeh nuturkeun Palabe. Pada hayang milu badami jeung hayang nyaho kana jucungna. Nah naon hartina eta seuneu siluman teh. Najan si Masnan balawang jeung liwar ge harita mah marengan nu jadi indung. Da melang disi kasabet ku siluman seuneu. Tekung si dilagok ka masjid terus ku kumbah suku blas-blus ka jero terus dariuk ngariung nu akhirna sararea ge geus aya di jero damar geus diseungeut brai caang. Kabeh geus tarapti rek badami. Si Masnan jeung Suhinta ngareneng jeung indungna nu sejen sargepna keur dariuk meni ngaberes. Teu salah sangkaan abah teh. Mautna anak abah teh terus tatalepa amura teh kaunggal jalma. Tapi ka ayeuna teh geus leuwih ti genep anu maot ku cara kitu. Kumaha ngungkulanana Palabe ieu? Matak ayeuna teh urang badami kieu gerabah kitu deui ka sararea. Bieu teh kuring manggih beja ti Jang Masnan ngeunaan seuneu teh kieu ieu. Barabat lebeh teh nerangkeun beja ti si Masnan ngeunaan kajadian nu tumiba ka imah Bah Janta teh. Sabab harita teh basa aya gulungan seuneu nu murag kana suhunan, isukna nyeha maot. Barang ngadarenge kitu kabeh ting rarenyak malah Bah Janta mah buncelik purila ka si Masnan. Masnan nah ari sia lain di bareto sia ngomong teh. Ari abah da kuring mah teu nyaho naon-naon dibejakeun sote peda we ayeuna aya deui. Nu sejen mah teu nyaksian jeung can ngarti deui. Nah naon eta teh da ayeuna ge teu nyaho ari kana Rusiahna mah. Heueuh bah ulah nyarekan anak kuring atuh sakitu ge bet daek mereka terangan coba mun anak kuring teu ngomong.
Moal kabuka Rusia seuneu teh tong bari nyalahkeun batur atuh Abah. Suhinta tengenaheun ngadenge anakna disentak ku Bah Janta. Lain kitu Suhinta, masalah nama si Mas nanti sok babarengan jeung si Jalil. Eta mah urusan pribadi atuh. Soal sosobatan mah lain urusan Abah. Wajar barudak ngora boga sobat. Kan bae teh salahna asal ulah ngarugikeun batur. Da hubunganna antara si Mas jeung kejadian ayeuna. Mun teh mah si Jalil dicuriga ulah mamawa anak kuring, geus pugu anak kuring kitu nyahoeun. Buktina eta seuneu teh ragrag ka imah kuring. Boh anak kuring sorangan mun aya di imah mah dilaboh ku teluh teh. Ulah sok sangeunana ari taeun teh. Nu araya di dinya goyang. Kabeh teu panuju kana omongan Bah Janta. Ngan Ki Juma nu rada kekerot teh da manehna nyaho. Si Mas nante sok babarengan jeung Jalil. Malah basa diberi ke oge apaan bareng jeung si Masnan. Pok Ki Juma ngomong, geus Bah, lawak ka kadinya. Ayeuna mah pikiran heula we perkara seuneu aneh teh. Soal si Masnan jeung si Jalil mah Rusiana aya di kuring lah. Dibalik Ki Juma lain Rusia kuring aya di Anjeun. Tapi Rusia Anjeun aya di kuring. Cek si Masnan rada sebot amekeun. Sabab si Masnan kungsi nyaksian Ki Juma anu nyiksa Jalil gara-gara patelak jeung Bah Janta teh. Ngomong teh ka mana wae sia. Ki Juma mani range molotot. Nah kalau dicaritakeun kejadian anu di kebon teh cek si Masnan. Bagus kalau jadi loba anu ngomong ieu keun pasarakeun kana wajib sok lebe kumaha ayeuna ieu. Bah Janta rada soromot bari molotot. Si Masnan ditoel ku Mang Rusman sina jempe atuh jep si Masnan teu ngomong deui. Nu sejen ukur ting larenghap can pati ngarti kana lalakonna. Santa kekerot sabab manehna ge kalengitan anakna deui geus puguheun anu sejen. Wah, ulah nyer-nyer piributeun. Mata ke heula ngara aman ulah waka paheura-seuras genggerong ieu. Da moal bener. Sake ge untung aya wawengan ieu. Damun eueuh nu nyaho kana Rusiana mah urang teh bakal butek-butek. Amura we atuh babe. Sok teruskeun atuh. Ayeuna kieu lain kuring rek ngagedekeun tahayul, lain rek ngajadikeun anu can puguh karuhan. Ieu mah rek medar kajadian ayeuna. Nu kasaksi ku urang sararea dihubungkeun jeung pangalaman si Masnan. Terus urang tarik kesimpulan nah kudu kumaha pipetageun urang ieu. Sangkan pangeus si lemur ayam tentrem. Da geuning geus sabaraha kali aya kajadian aneh. Sabaraha nyawa geus jadi korban tina kajadian aneh ieu. Wajar mun urang ngetakeun tarekah pikeun neangan nu jadi sababna. Pan kitu Lin. Cek talebe bari rutret kanu ngariung. Nya gahardilah. Terus kumaha atuh? Cek ngrasana sim kuring nu jadi ulan-ulan pangacau teh moal salah deui wati setan siluman anu dititah ku jelema jahat jadi asa hese mun diteangan ku cara anu biasa. Hiji-hijina jalan kudu nepungan jalma ngarti nu nyaho kana seluk-belukna para siluman. Tak itu keur saheulaanan mah cik reka sahanya minta tulung sugan aya anu boga usul ajukeun ayeuna. Alabe rara tereret deui ka sakur anu ngariung. Cung Santa ngacung mening segut sararea melong ka manehna. Kumaha Mang Santa? Kieu palebe. Pan tadi teh geus rame pada nyaritakeun malah mah palebe ku anjeun nu ngajalanan yen di pasualan teh aya pakuat pakaitna jeung si Jalil. Kunaon teh langsung nyerek si Jalil we atuh make kudu neangan jalma sejen sagala. Cek Santa nu ngariung saheng bari si direret jeung baturna aya nu satuju kana omongan Santa tapi aya oge anu henteu. Bener Santa. Tadi kuring nyarita gitu tapi pikeun neumleuhkeun ka si Jalil. Perlu bukti sedangkeun keur ngabuktikeunana hese. Sabab urusanana jeung siluman nu sipatna licik. Siluman maka urang bisa nenyo, ari urang ka manehna teu bisa. Mun anu maehan para mojang teh si Jalil mah nya bisa langsung newak si Jalil. Pan ieu mah ngagunakeun siluman jadi jelas hese ngabuktikeunana. Nu matak perlu bantuan ti jalma nu ngarti tah kitu. Oh, nya. Kumaha tuh? Saha anu kira-kira beuna bisa dipercaya? Ulah maka kanu jauh lah di lamun urang ge aya. Tapi maaf. Lain kuring rek ngadagangkeun kolot sorangan ngan asana Aki Wiraga oge ari di bejaan bener-bener mah pasti daekeun nulungan. Soal hasil jeung teu nama kumaha milik kurang. Wah, mun bisa ge tibareto atuh maju. Cik Suinta nu rada teu akur jeung Mang Rusman. Kayak heula Suinta ari naon-naon teh sok waka nyegag keun ajukeun heula ka musyawarah.
RT ngawit. Si eta mah ngaco pisannya. Saman, Aki Wiraga, Aki Kuring. Bener pisan. Taya salah namun ditepungan. Penta biturungna piraku henteu daekeun. Satuju abah mah satuju. Kuring satuju dah. Aki Wiraga ge bogaeun ilmu siluman mah pan bari toge. Basa aya anu kasurupan ku Kunti. Sagera teh ku Aki Wiraga. Nya gatuh mun sararea satuju mah urang tepungan isukan. Atuh cek sararea satuju cenah. Nu ngariung teh meni saheng. Iwati Suhinta nu teu nyebut satuju teh. Da hatena amek ka Mang Rusman. Atuh geus kitu mah langsung diputuskeun ku Palabe yen isukan rek minta tulung ka Aki Wiraga lantaran geus puguh ayeuna mah nu jadi ulon-ulon pangacau teh siluman anu dititah ku jalma jahat. Ari Suhinta jeung Inung Cimasnan ditahan heula teu meunang balik ka imahna. Sabab gulungan seuneu ngilesna di dinya bisi siluman aya keneh di eta imah. Suhinta nurut ka Palabe, manehna geus yeun ari jadi korban setan teluh mah. Nya akhirna rengse weh babadamian teh sararea kumpul ngariung di masjid bari ngobrol ngaler ngidul ngan lolobana nyaritakeun nu keur kajadian di eta tempat. Parat tepi ka isu. Gancangna carita di wetan geus hibar ku panun poe nu karek medal cahyana sumirat nyaangeun buana ayam jago raung kongkorongok manuk recet di sarada langit lenglang taya aling-aling matak betah matak waas ngan hanyakal urang lemur dungus teh keur meujeuhna lara tunggara bingung mikiran setan teluh nu ngagalaksak sabab geus sababaraha urang jadi korban. Harita teh kirawanci haneut menyon haneut moyan haneut menyon deui Palabe jeung Mbah Janta dibarengan ku Mang Rusman langsung ngajugjug ka imah Aki Wiraga. Niatna tayarian Iwati rek minta tulung teh sakumaha nu geus dibadamikeun. Barang jol teh Aki Wiraga keur moyan dina golodog diharudum sarung bari nyerangkeun ayam nu keur ngoreh di buruan. Anakna ricit di sarada. Palabe bungaheun sabab nu rek ditepungan teh aya di imah. Sanggeus uluk salam gek Palabe diuk dina golodog Mbah Janta Mang Rusman mah narangtung keneh. Pok Aki Wiraga teh nanya, acara ruas teuing aya naon ieu teh ujang? Teu kedah ruas ki datu aya pikaruaskeun nya sote nepangan enjing keneh bilih Aki angkat-angkatan manten. Tema Palabe, Aki mah geus kolot tukang cicing di imah taraga mana-mana paling ge ukur kacai ka kebon weh ngadon moyan. Aya naon atuh jang lebe? Salah debet di golodog nam kajero atuh mangga Ki. Kuniang Aki Wiraga cengkat jigana teh bangun laliat da keur nikmat moyan dina golodog. Nilik kana warugana mah jiga anu geus teu aya kakuatan da puguh geus kolot tapi elmuna kawilang luhur di lemur dungus mah eueuh anu mapahkan. Gek atuh sarerea teh dariuk ditepas ilawe dina palupuh nu geus herang da teu bogaeun korsi Aki Wiraga mah rek dipangmeulikeun ge ku anakna embungeun sieun ti kusruk cenah mending keneh sila dina palupuh diuk mah merna. Loh geura nyarita aya naon atuh jang lebe? Cek Aki Wiraga teu talangke derek-dek Palabe teh nerangkeun maksud jeung tujuanana sakumaha anu geus dibadamikeun peuting tadi. Kabeh dijentrekeun ngarah kahartieun ku Aki Wiraga nu jadi korban disebutan hiji-hijina sarta sakabeh kajadian nu araneh diterangkeun deui. Tah kitu Ki. Kutan kitu. Nah, atuh Aki teh kakara ngadenge. Hanya pantes we da ieu ge teu sadayana terangeun mali mah kapenak rusiana teh namanya wengi tadi. Kudu kumaha ari Aki teh? Semun setan teruna ku Aki tewak cangkalak tuman. Dah senewak siluman mah. Sadayana aya nyangakeun we ka Aki persanten Aki. Nya Pak, karunya ka urang lemur geus loba teuing korban. Ku apa panguruskeun aku kudu kumaha ieu teh keun tanaga kasarna mah ku kuring. Cek Mang Rusman anak Aki Wiraga. Nya ke heula. Da kudu kanyahoan heula lusanya nah atuh man. Nya sok ku bapak we atur. Mitra
Aki Wiraga kalah ngahuleng panona melong keluar tedaikeun ngomong. Palabe jeung Mbah Janta katut Mang Rusman teu wani ngaganggu caricing we nungguan ketakna Aki Wiraga. Jigana mah keur meleng ka alam siluman, da bogaeun aci panarawangan, bisa awas ka alam gaib. Ti bibir imah kadenge sora hayam kongkorongo, di kajauhan sora doma jeung eme pating berele. Lila-lila Aki Wiraga ngarenghat terus ngarobah diukna jadi sila tutug. Kop kana padudan det di eusian bakomole, kepala be dibantuan dipanghurungkeun kayu api peledug haseupna mulak dikenyot tapi ka kamaung pipina. Dipanghurungkeun kayu api peledug haseupna mulak dikenyot tapi ka kamaung pipina. Wah, kudu ditarekan ujang. Pagawean berat, ieu mah juga lain siluman atah-atah. Pantes mun abon bisa ngelekeun teh. Da eta mah ku babacaan oge teu sieun. Sabab di dituna siluman menakna kawilang jegut. Cek Aki Wiraga bari melong kaburuan. Palabe jeung Mbah Janta meuni sargep naker. Kudu kumaha tuh, Pak? Sia masuk rusuh hari naon-naon teh Rusman. Mangkelanan atuh. Ari bapak piraku pirage nanyakeun atuh. Wah, penting tadi ka imah mana turuna? Nya ka imah si Suhinta. Cek Mang Rusman nu rada ngamusuh jeung Suhinta teh gara-gara parebut wates sawah baheula. Oh, imah si eta. Oh, bapana si Masnan lin. Mohon. Loh, antur Aki kadinya ayeuna. Nya gatuh. Mitra tila loba tatanya beral sarerea miang Aki Wiraga leumpang ti heula kundang hiteuk di samping sarung, make iket barang bang semplak bari teu alat udud padudan. Leumpangna geus rada dongko da pogo geus kolot, umurna leuwih ti 100 tahun boa. Mun diri kana kaayaan kitu mah mata Korea merek minta tulung teh karunya bisi capeun tapi da teu aya deui anu sejen kapaksa ka Aki Wiraga minta tulung teh. Teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi. Harita teh Aki Wiraga jeung kanca-kancana geus tepi ka hareupeun imah Mang Suhinta. Kasampak teh meniti iseun panto jeung janela narutup keneh. Lantaran nu boga imahna can waniun unggah ka imah sabab sieun ku siluman nu peuting datang kadinya. Raga Aki Wiraga teh eureun panonna melong ka palebah imah, tapi teu loba carita jiga nu keur nyawang ka tengah imah ngimpleng kaayaan di jerona. Sedangkan palebe jeung Mbah Janta katut Mang Rusman ukur nangtung bari nungguan bejana teu bari samantuan. Sageus rada lila Aki Wiraga teh kerung terus ungut-ungutan sarta ret ka palebe. Oh benar. Iya imah teh aya nu nyicingan. Oh untung pribumina kaburu diungsikeun. Cacakan mun henteu mah boa kumaha. Saha nu di bumi teh Aki? Oh Aki ge can nyaho saha-saha nama. Ngan jelas lain manusia tapi siluman. Sarta lain siluman atah-atah ieu mah jagona. Mun di urang mah menakna meureun. Alah kumaha nyikahkeunana atuh Pak? Mane wani ka jero imah sorangan. Rusman, sieun Pak. Moal naon-naon jig we unggah sorangan. Tembo yakin keun nah aya naon di jero teh. Dari kacirina ku kami mah aya semah eta teh. Ngan semah telenges, salutak alias culangung. Man, tembo man. Sieun wah. Kumaha nu anjing kuringgi? Cek labe. Nya jiga tuh. Oh, menang duaan oge. Mang Rusman gede hate ari aya nu maturan mah nyeh seuri. Saya nama kuring ge ludeung Pak, tapi moal kanyawan ludeung namun eueuh saksi, pan ari aya saksi mah kanyawan. Ayo ah. Oh, sia mah oro-oro. Borangan sok ka jero ka itu. Pilih kan kumaneh aya naon? Ayo palbe. Heunap maneh teh heula man. Mang Rusman singgil terus maca bismillah heula. Geus kitu kalaca tunggah kana golodog dituturkeun ku palebe. Kebat kata pas ting ketayap lalaunan di barung ku Ratu Gida Jantung.
terus nyurungkeun pantok berai muka da puguh teu ditulakan. Beuting teh sasat lumpat nu bogana oge da sieun teh. Blus Mang Rusman jeung Palebe ka tengah imah. Jep rarasaan teh mani jempling teu aya anu kadenge lantaran pangaruh siluman. Padahal di buruan mah loba nu kadenge bosora hayam bosora sasatuan sejena. Mani tisin kieu man. Beda karasana Palebe. Ayo urang tempo ka goa. Mang Rusman ngatayap ka hiji kamar anu make hordeng dituturkeun ku Palebe. Serelek hordeng dibukakeun. Ana bre koceak Mang Rusman, koceak policet ke ajelang luncat keluar. Atuh Palebe oge kabawakeun miru lumpat bari jeung ratu ya jantung. Kebut diguling di buruan korejat hudang deui bari ngahegak. Bah janta kaget meni bolotot bakat ku reuwas ka ajelang Palebe nuturkeun parona bunceli kreuwaseun. Ayo naon man? Bani belaan ngagulingkeun maneh euy. Aduh Bapak, aduh Aki, aya juri ge, mani ngaring kiwik bukna jabrik matana bolotot, letana ngelebur ay burung ku geuting ge. Mang Rusman nabir gidik beungeutna mani sepa. Nya ki, kuring ge mani sieun di jero imah teh, jempling. Geus kaciri ku Aki oge. Ieu imah teh memang aya nu nyicingan, keun wae da moal lila. Ngan wae ana bejaan nu bogana ulah caricing di imah kitu. Satungtung eta siluman can ini. Ku Aki teh di akalan heula. Jadi sidik aya silumannya. Bah janta can percayaeun. Nya, teteh nyoan Aki mah kitu eta teh janda. Di imah teh aya siluman. Sarta Aki teu bisa ngusir kitu bae. Eta siluman teh kabilang gagah tur sakti. Moal nurut ngajan ku Aki dititah ini toge. Tapi Aki nyaho carana. Doakeun we ku saradea ngarahasil. Nyakan tenan we atuh Ki. Didoakeun pisan mangga masrahkeun ka Aki kanggo katengtreman balarea atuh. Keun atuh da mohon keung atuh da Ki. Geus loba anu jadi korban. Tapi kating kalapak maot kawas hayam ku elu. Wanita teh kada ditarekahan banginten. Ku Aki rek di akalan. Jika ieu nama baralik ngan kade poho. Imah ieu mah ulah waka dicicingan satungtung jurigna can inca. Bahaya deuleu mataknakan korban deui. Mangga Aki mangga. Nanging kumaha syaratna kanggo ngusir jurig teh Aki? Akeun bae kumaha Aki we lebe. Jig bae geura barahi. Ya mangga atuh ari kitu mah. Geus kitu mah teu laloba omong deui. Bral bah janta jeung Palebe mulang ka imahna masing-masing. Ari Aki Wiraga dijajabkeun ku Mang Rusman tepi ka imahna. Geus tepi ka imahna Mang Rusman ge balik da dititah ku bapana. Urusan ngusir jurig mah keun bae cenah. Atuh Mang Rusman ge teh loba pikiran, keur mah capek ongko. Reureuh heula di imahna da ngabejaan kasuhinta mah ku bah janta. Kocapkeun Aki Wiraga sadatangna ka imah teh terus ngajentul bari mikir kumaha carana pikeun ngarengsekeun eta pasualan. Bila ngahuleng neangan akal bari sakalian nyawang kana kaayaan lemur dungus. Beteteh lah bener-bener ngabahayakeun lantaran nyaan aya setan siluman anu ngagalaksak. Nah, ari barudak bet karek bebeja ayeuna. Kunaon teh tibareto atuh kawas jauh bae. Tapi ada meureun geus kitu kesanging nu maha kawasa. Urusan maot mah aya nu ngatur. Siluman ukur jalana. Cek Aki Wiraga satengah ngupahan maneh. Satuluyna Aki Wiraga dangdan. Make baju hideung calana hideung diiket manis saringset. Padudan teu tinggalin. Geus tarapti jerut turun kaburuan teu tinggalin iteukna oge. Lempang sorangan ninggalkeun imahna. Di jalan tepung jeung Ki Juma reg eureun. Da ditanya heula. Bade ka mana ieu teh Aki? Oh rek ulin we Aki mah. Ujang. Ari sujang rek ka mana deui?
Duh katuh ki kuring teh nuju bingung ieu teh. Ieu hate teu daek tentrem. Asa boga dosa wae. Maksud teh rek milarian tempat anu merenah rek miiskeun pikir. Natas nyieun dosa naon ujang teh. Aki agak laksakna siluman teh sanyana mah dimimitian ku tindakan abdi ka si Jalil eta teh. Abdi teu nyangka yen si Jalil ngingu jurig anu bisa ngabinasa ka barudak. Nah ujang make ngomong gitu. Nah geus yakin yen si Jalil nu boga dosana. Kacurigaan abdi teh gegedeana ka si Jalil aki. Sabab nu jadi korban teh rata-rata anu tas aya pasoalan jeung si eta. Ari geus kieu rek kumaha karep ujang. Nyata duka bingung gugo oge. Ari teu boga pagawean jeung urusan sejen mah. Heuanteur atuh aki hayu. Mangga ki mangga. Bral miang bari leumpang teh oleh ngobrol. Ki Juma ngabudalkeun eusi hate mah. Teu asa-asa ari ka Aki Wiraga mah da kanu sejen mah teu wanieun buka Rusia. Sieun katudingan. Ari Aki Wiraga mah da bijaksana moal matak jadi mamah. Ki Juma teu mikirkeun rek ka mana manehna indit, pokona mah nuturkeun Aki Wiraga. Nya akhirna anyog ka hiji tempat jauh ti lemur anggang ti desa. Ayana di hiji lamping pasir. Didinya aya batu numpuk jeung harieum ku tangkal kiara payung. Harita teh beurang keneh. Tapi didinya mah manit saneom. Cahya paron poe teu tembus da bunyi kudang daunan. Manit saneom kieu ki tempat naon teh ki? Wah ulah datanya sudah cicing we di dieu. Tuturkeun Aki pan ujang teh hayang tentrem hate lin. Jadi dia tempatna ieu. Aki Wiraga gek biuk dina batu nu rada demprak. Baraseuh kulukut nu ibunan. Ki Juma oge nurutan sila tukangeun Aki Wiraga. Kana kumaha abdi teh ki? Cek Ki Juma bari palahak polohok. Ujang rek milu atawa rek ngadagoan Aki di dieu. Ari Aki ngilu ka mana Aki pan ieu ge geus milu ka dieu. Aki mah rek nyaba ka nu angga. Rek napungan ki sobat. Yang ngiring atuh ki. Moanya cicing di dieu sorangan da sieun bisi dirawuh kelong. Nya ka ajeun ari hayang milu mah. Ku Aki rek dibawa. Ngan syaratna ulah ngomong. Papahari atuh ki. Kami hayang hitut kumaha ki? Eta tong sok. Heureui, pokona ulah ngomong. Mangga. Sok, ya ayeuna ulah ngomong. Geus kitu mah Aki Wiraga sila meneko. Iteukna digolerkeun gigireun padudan di sakuan. Ari Ki Juma meneko husuna ker. Manehna taat jeung satia kana papatah Aki Wiraga. Saterusna Aki Wiraga teh kunyem-kunyem babacaan. Mapatkeun ajianana muka lawang ka alam siluman rek nyaba ka nagarana. Heuleut sawatara waktu hiuk sada angin ngagelebug. Seah lir hujan silantang dangdaunan aroyag. Sawareh mah pasulabreng haliber katebak angin kalakai terus marudag. Ki Juma peureum manehna rada keung ngadenge kitu mah. Teu nyana bakal dibawa ke tempat kitu. Tapi da penasaran. Manehna terus ngabandungan eta kajadian. Seor-seor sada angin anu nebak tatangkalan. Mani seah jeung ngaguruh lila-lila reup kaayaan jadi poek mani merdong. Kabeh sorak eueuh nu kadenge. Malah ceuli ge asa katorekan teu ngadenge naon-naon. Diuk asa teu napak. Ki Juma mani ratug jajantung tina awahing ku sieun nahan napas. Dadana karasa eungap terus ngamekan lalaunan. Cek rasa adana asa katinggang ku eureub-eureub. Akhirna hawar-hawar kadenge sora hayam jago kongkorongok. Tapi bisa budeurna mah jempe
teu kadenge naon-naon. Ki Juma hayang cengkat hayang sidik kana kaayaan di sabudereunana, tapi bibir panon asa rapat maneh hese dibeuntakeun jeung hate rada sieun jajantung bubuh ratug kawas anu tutunggulan. Plak ting-ting Ki Juma aya nu nepak kebeg. Ki Juma ngarenyag terus cengkat lalaunan. Bray beuntak. Ana breh geus beda tetenyoan. Manehna keur sila dina cukut anu empuk nyang hareupan jalan gede meuni ngebulungbung. Hawa seger alamna endah matak betah matak kuas. Manuk recet di sarada. Aya di mana ieu teh Ki? Ki Juma rada treret lantaran loba nu aneh. Asa dina pangimpian. Ulah loba dadanya. Hayu tuturkeun aki urang ka lembur. Mangga. Bari jeung loba kapanasaran oge, Ki Juma leumpang nuturkeun Aki Wiraga mapai jalan gede anu ngabulungbung lempeng mata kresep. Kenca katuhu rajeg tatangkalan ting arulang katebak angin. Teu beda we jeung di alam manusia, malah mah asa leuwih endah pi kabetahin. Aki Wiraga mah jiga anu geus teu aneh. Da meureun mineng kadinya. Atuh leumpangna teh salsena keur teu ieu luak liuk. Jongjon we mapai jalan, da hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Beda jeung Ki Juma anu teu waleh rara treret kaget ngenyo kaayaan anu sing sarua endah mun tadi teu dicarek mah hayang sagala ditanyakeun. Duh, lemur ujang, tereh tepi. Ki Wiraga nunjuk ka hareup ku Ki Juma di pelong ana breh nya we. Lemur ngajumpluk suhunan parentul kentengna bareureum keneh. Tangkal kalapa rajeg dauna pating arulang kawas anu ngagupayan ka Ki Juma jeung Aki Wiraga. Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Sakapeung kadenge sora embe ngaberele. Malah mah aya sora sapi sagala moh cenah. Teu beda jeung di lemur pamalayan we. Ki Juma teu waleh rara treret teu aya bosenna nitenan kaayaan di dinya. Aneh lemur naon ieu teh nya bisa dari Aki Wiraga bet ngajak ka dieu. Da tadi teh asa diuk dina batu, tapi nah ayeuna bet aya di dieu. Heran, aneh tapi nyata. Cek Ki Juma anu teu waleh ngarasa heran. Sabot kitu jog anyog ka sisi lemur torojol aya hiji jalma make papakean sing sarua bodas. Malah masirahna ge diudeng kulamak bodas megatan pijalaneun. Tapi hormat tur sopan da make rengkuh sagala ka Aki Wiraga teh. Atur Aki Wiraga teh eureun. Eta jalma nanya, "Iya Ki, rek ka mana?" "Oh, rek dohosan ka Gusti Ratu lenggang kancana Aki de. Abdi mengka idin. Sabab kasida pisan penting na ieu teh. Kudu tebung ayeuna." "Sangaran Aki di mana lemur matu banjar karang pamidangan sok wakcakeun heula ka kaula." "Ngaran Aki teh Wiraga. Asal ti lemur dungus." Ponggawa teh kerung asa-asa meureun da kungsi ngadenge kana ngaran Aki Wiraga teh. Sabab sawatara tahun katukang Aki Wiraga kungsi diondang ku ratuna. Basa di dinya aya raramean hajat lemur. "Cobalah di ala ku Ki Mantri gitu." "Oh iya bener, baru itu Aki kungsi ka dieu. Apa masa di dieu teh hajat lemur. Basa nu mah bumi anyar teh ya." "Oh mangga atuh hari kitu mah. Kula geus nyaho sarta ngidinan ka Aki. Tapi samemeh unggah ka karaton Aki kudu lapor heula ka gulang-gulang. Tata krama ulah ditinggalkeun kasopanan ulah lat." Saenggeus nganuhunkeun Aki Wiraga leumpang deui. Ki Juma nuturkeun bari rada kerung sabab urang dinya mah adatna teh kitu. Beda pisan jeung di lemur dungus. Nu matak heran pisan mah Aki Wiraga make nyebut ratu asa dina zaman baheula. Tapi da tadi ge teu meunang tatanya Ki Juma teh terus we leumpang nuturkeun Aki Wiraga. Jalan nu disorang aya pengkolan ayeuna mah sarta dikenca jeung katuhu rajeg wawangunan. Kumaha we di lemur dungus. Malah aya onyoy na di dieu mah ganggang teh bararesi raresik teu aya kalakai anu ngayang. Teu aya jukut anu ngajijemrung. Imah teh barere sarapi teu aut-autan.
sararehat bararesi henteu berak bro tai sapi di mana wae henteu bae bararesi ieu mah barang anjog katarapatan amprok jeung rombongan urang dinya keur laleumpang salsenaker barang tepung jeung Aki Wiraga leumpangna nyarisi ngajenan kasema malah mah sesepuhna rengku hormat tapi teu nanya ukur imut we Aki Wiraga ge mangut tapi teu ngomong kebat we rumampah ngan Ki Juma nu ngarasa heran teh da adat kabiasaan di dinya jauh pisan jeung di lemur dumus leok mengkol ka Kensa Aki Wiraga terus leumpang dituturkeun ku Ki Juma jog anyog ka hiji palataran anu lega dikuriling ku pager meni beres tangkal caringin ngajajar iuh muyupuk dauna gomplok Ki Juma beuki kata haji gaweana teh alak ilik we mitenan kaayaan di dinya reg Aki Wiraga eureun heula narik napas bangun capek panonna melong ka hiji wawangunan kiduleun palataran teh mana horeng eta palataran teh alun-alun da geuning kiduleunana aya katon meni agreng seunang nyolocos ka langit aya anu berenong herang katojo ku parun poe teh gukurilapan mani herang turu mencerang kawuh deui digigireunana teh make jeung aya nengnong sagala ih sagel wala mitra hanya kala kabujeng nengnong dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula wae nuhun kana perhatosanana insyaallah mangbarna enjing baden raskeun deui hanca carita atur nuhun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.